Ustad Nana Gerana diaturanan ka panggung kangge ngadugikeun ceramahna. Oh, hapunten Ustad. Ai katingal nu kitu tadi teh fokus tapi kan itu hapunten alukasieun. Maklum Bu Jami hapuntennya. Komo tos aki-aki mah seueur hilap. Seueur ieu nya hapunten. Mangga ka Bapak Ustad kangge ngawitan ngalaksanakeun ceramahna. Hapunten sateuacanna kanggo tausiah ayeuna panginten tiasa oge diakses di channel YouTube Bandung Motekar sareng Gerhana Official. Live streaming oge nya live streaming di channel YouTube Gerhana Official tetapi di Bandung Motekar. Mangga dihaturanan. Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu karate hate malati hati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajar dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumati dina api sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah amolan calin cilun cak mulan udar tina tali gadang cidra tina supaya morek nijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun jalur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah kiai, turta santri, buku simkuring dipi hormat, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuh lembur, bukades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur, LPMD, ibu miwah bapak sadaya, nulegah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa rekep dendeng papak sarua moabut ngabeda-beda. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang lamun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana teh hayang hasil. Lamun ibu gering leas ka dokter kunaon make jeung ka dokter jawabanna hayang sehat. Tah jadi manusia teh kudu puguh tujuan. Ieu judulna pangaosan. Ai sabenerna pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Apan manusia teh ngaran manusia teh kudu puguh tujuan. Ayeuna cek ibu nu ngaran hirup teh butuh ku ilmu. Pertanyaan, lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak ibu sanggup moal ieu Allah? Teu hayang insyaallah. Da loba jelema dititipan ku ilmu geuning sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Mata ulah waka hayang kana ilmu teh lamun awak acan siap komo kotor hate bareng jeung ilmu beuki loba ilmu beuki sombong dina hirupna. Mata hakikat ilmu teh al ilmu nur ari ilmu mah cahaya gerayu urang bawa tina ilmu kana cahaya da urang mah karek apal can aya amal kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoom tina kijep kieu mah kijep beuki hees apal bab tahajud mana gawe kabeh oge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning pardi
yatim diantep, fakir miskin diantep, anu susah diantep, nu teu boga imah diantep. Di mana dalil zakat jeung infakna karek apal eueuh amal. Mata hareupeun Allah mah hampura lain nu apal nu amal. Dari apal maladang sekolah pek tanya budak SMP apal dalil zakat nyahoun aqimus sholah wa tu zakat nah atuh teu zakat teu gablek. Jadi hakikat ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge apal ilmu, ibu teh ka salaki teh kudu hormat tapi nah duit leutik jadi. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyari pasea tapi nah nu gablek dalil parasea. Berarti lain urang nu teu boga ilmu nu eueuh teh cahaya tina ilmu. Allah bakal milih urang lamun urang milih Allah. Allah milih urang ai urang milih nafsu matak tina ilmuna nafsu anu katempona. Boga ilmu asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, daek asa aing pang daekna, hebat asa aing pang hebatna. Tanpa Allah jelema moal bisa hebat. Tanpa Allah manusia moal bisa. Tanpa Allah manusia moal daek, daek didaekeun, alus dialuskeun, pintar dipinterkeun. Matak jelema pinter tong ngaku kana kapintaran. Tanpa Allah boloho dina hirupna. Weh. Aku atuh Allah teh aku, lain nu ngaku teh diri we. Matak hakikat jalma ulah poho kana purwadaksi. Ari poho kana purwadaksi teh poho kana cita-cita mimiti. Jelema sangsara daek usaha cita-cita hayang beunghar tapi nah geus beunghar ungah adat jadi poho kana sangsara. Rakyat nyaralon harayang jadi pejabat tapi nah geus jadi pejabat make jeung poho ka rakyat. Jelema bodoh leo sakola artina hayang pinter tapi nah geus pinter ngadon ungah adat rujit bukan nu bodoh ngahina ka jelema bodoh yeuh hampura teu ngahina mah teu kudu sakola jadi jelema belet ge bisa. Berarti eueuh hakikat tina eta ilmu. Maka jalma nu bakal meunang oncorna tina ilmu ngan hiji qalbun salimun jelema nu alus hate. Tinggal nanya kan awak urang lamun bener urang alus hate bakal kaancikan ku sifat-sifat pangeran. Ngan lamun urang kotor hate nu ngancik dina diri adalah sifat hawa nafsu alias iblis. Ilmu loba nah geuleuh ka batur panteu nyaho ceuk ilmu jelema urang ngembi ka geuleuh ka batur sarua jeung kagorengan batur dicokot ku urang kaalusan urang dicokot ku batur. Lamun bener baroga ilmu geura piceun sifat geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur teh ilmu mana nu ngajarkeun kitu weh. Ngeunah euy ceramah dibari ka sariliran teh. Ilmu mana nu ngajarkeun kudu geuleuh ka batur, kudu rujit ka batur, kudu cuak ka batur? Ilmu nu mana? Kudu ngewa ka sasama hirup. Ilmu nu mana? Jelema pintar kudu ngewa ka nu bodoh. Ilmu nu mana? Anu daek kudu ngewa ka nu kedul. Yeuh, ulah sok dibarengan ku nafsu atuh pan urang ge awak teh sarua. Daek soteh tina kedul, pinter soteh tina bodoh. Matak batur bodoh, urang pinter, sing eling sadar urang ge pinter teh ladang bodoh heula. Matak ieu teh palsu kabeh oge. Ti ditu nepi ka dieu kabeh ieu nu hadir hampura palsu. Sageulis ilisna ibu make blush on make lipstick aya kuring kabita teu. Sabab kuring sadar ieu mah nu hadir kabeh ge palsu. Da aslina ibu mah lain nu ieu wajar deuk pengajian dangdan wajar deuk pengajian make blush on wajar di lipstick wajar. Coba di imah tah eta nu aslina daster merengkel kameja ngalek-lek soek kapemah ku bau kelek tah eta aslina. Jadi ieu teh urang teh ngaginingan baju teh keur nutupan kagorengan. Mata ulah coba-coba ngagogoreng batur awak urang ge sabenerna keur ditutupan kunaon ku baju. Urang buka baju urang nu sebenarnya saha sanyana. Aduh. Atuh. Otak tang sok lalai ge hirupna kitu ulah. Ieu teh palsu. Di luhur aya pejabat asli palsu. Buku asli palsu. Buku paku. Oh paku. Pejabat di hargaan rakyat hampura usi mastaka mah keur mikiran koperasi merah putih aslina teh ieu geuning
nu beunghar asli palsu dek menikmati kabeungharan kumaha lamun jelema beunghar gaul jeung jelema nu leuwih boga gedong hiji bari hade gaul jeung nu boga gedong dua bari hade akhirna panas hayang nyieun gedong dua nurutan batur sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB na kabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran eta teh keur melaan kapal sua well keur melaan kapal sua matak hirup jelema nu asli teh nu mana mana gerhana teh gigian teh ieu teh ngahaja demi Allah ngahaja hayang pangih jeung jelema nu hirupna bareng jeung Allah disebut hamba Allah geuning leos ka kidul jeung nafsuna leos ka dieu jeung nafsuna leos ka kaler jeung nafsuna kuring teh hayang pangih jeung jelema nu hirupna bareng jeung Allah lain jeung nafsu boga ilmu sombong jeung Allah nu kitu lain jeung adigung jelema salat panyate jeung Allah kuring nuturkeun salatna beres salat tepak dada asa aing pang salatna geuning teh jeung Allah jeung adigung tak ieu pangaosan sugan we aya jeung Allah ngan teuing da kurang percaya nah ieu pangaosan jeung Allah adu ka teuing isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok ayeuna na gerhana nah ceramahna jeung Allah ulah pada percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal eueuh nu balik mustami teh hijau saruudon eusi hatena awakna mah keur pangaosan geuning eta eusi hate rujad kitu berarti ieu teh kadongdong lemes luarna rumet eusina kuat eueuh sugan nu hiji jelema ngajawab alus eueuh Pak mun teu dibayar datang moal kompak kabeh moal nya eusi hate urang teh kapangih jadi keukeuh ieu teh palsu lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit lalu cek bapak-bapak di tukang wios atuh asep lamun ceramah teu dibayar sing karunya lah sanajan duit lain tujuan sabab harta jeung dunya mah ibarat kalangkang heulang diudag ge aya lain milik mah ngadon ti kusuk geus meunang duit gede aya di dahar mah anger sapiring malah mandar nu sapiring ge teu bea kabeh da lambung jadi akhirna ongkek deui tah matak milik potong sok ditangtukeun ku urang kumaha Allah da manusia mah wajibna gawe urusan hasil mangga Gusti nyerenkeun teu kudu ribut watak ieu teh saorang teh palsu lamun jelema bersih hate katitipan ku harta bakal bageun ieu mah nyeun masjid 3 tahun teh geus bari kabeh nyaraho dalil infak jeung sedekah bapak udud tuluy ibu dahar tuluy make baju ge tuluy tapi naha masjid 3 tahun diantar ladang ngaji nu mana nu disebutkeun sok eraeun padahal kabeh ustad kabeh ajengan nyarita ibu kudu sedekah kudu infak ngan hampura da boro-boro mah ibu nu ngomongna ge wallahu alam kuring we imah kuring innamal shadaqata lil fuqara pan dalil sedekah teh Pak lalajuan ku bapak poe ieu nah kuring sedekah lain naon atuh ngadudut ladang sedekah saha nu sedekahna nya ibu pan ieu teh udunan ari jelema dina bab udunan aya 3 aya duitna datang awakna datang cirina ngadukung duit datang awak datang aya oge duit datang awak teu datang keun bae ngadukung duitna ngan dirina keur sibuk tekeun bae nu gelo mah nu katilu duit teu datang awak teu datang isuk ngocobrot di tukang tah eta provokator teh ngaranna aduh genah di mah di sindiran teh keprok urang nih cocok terus lamun bener hirup urang jeung Allah mana buktina kade dina awak urang teh aya Allah aya nafsu geuning urang mah ari ngomong hamba Allah geuning nu digugu nafsu boga kongkorong geura sok tempo ku ibu jelema nafsu beunghar cicing di jelema nu kotor hate make kongkorong 5 gram ieu kuat jiga 5 kilo dongko oh ya kieu teh nyebuteun asa hareudan
hayang dijebron ku mie kurang bingung teh dieu nepi ka dieu gigibrig jeung stroke hayu ngaos sing garablek ka era ai gedong sigrong ai duit boga ai emas loba udunan 1000 perak apan jelema nu bareng jeung Allah ma al haya'u minal iman ari RT bagian tina ka iman nah eta teh era gedong gede duit loba ai pelebah mereka batur dialungkeun keur Allah entengeun ngaleungitkeun harta ibu tinggal cekok bere panyakit rumah sakit datangan sawah imah bisa beak matak lamun harta jeung bana hayang tetep renggenep na awak urang sing bageur ka batur urang cager urang sehat harta netep aya doa-doa batur nu dibantuan ku urang sugan we tina ceramah kieu teh arim sap karek amin sehingga jawaban innallaha ma'ana teh hirup jelema nu asli teh eta hirupna geus bareng jeung Allah lamun hirup bareng jeung Allah sifat bakal sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Allah da urang mah sifat ari ongko hamba Allah ari sifat-sifat nafsu keheulan rujitan cuaan ngewaan panas baranan teu kaupan cegukan punungan teu kaur batur salah diomongkeun teu kaur urang daek asa aing pangdaekna boga ilmu asa aing pangbogana sifat saha eta deuk nuding sifat Allah tong sok doli da Allah mah teu boga sifat kitu nyaahan asihan dedeuhan asa kampura seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara kakara eta jeung Allah tah mata kampura balik kana awak ibu mun sapanjang dina hate aya sifat geuleuh rujit cua ngewa berarti ibu hirup lain jeung Allah tah jeung nafsu bisi ibu teu percaya pan ibu teh geus nyaraho geura bisi teu percaya ibu apal ngomongkeun batur dosa popolotot ka salaki apal dosa pedit ka batur apal dosa tinggal eureun ustad teh geus teu kudu loba ilmuwan pak geus nyaraho tinggal ustad hayu ngajak migawe eta ilmu kahartos mata hakikat hirup mun hirup jeung Allah sifatna bakal sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah geura apalkeun sifat Allah 88 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajab, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir. Eungap euy. Tapi kaya sabur. Tah ayeuna bawa kana sifat Allah tong loba teuing hiji we gerasa. Da aya nu 88 mah Nabi Muhammad eta mah da urang mah manusia biasa. Heuh atuh hiji we. Palebah mana anu hiji minimal nak Rahman weh Rahman teh Allah Maha Welas wajar lamun manusanya ahan asian jeung dedeuh da urang hamba Allah ngajarkeun kudu nyaahan sabejat-bejatna ibu sagoreng-gorengna kuring anger Allah matubu ilallah taubatan nasuha hei manusia tong kalangsung dina neraka geura balik ka jalan kami nyaah Allah bener ku sabab jelema teu eureun wae tina neraka ku Allah dibere pepeling teu dimaotkeun tukang popolotot bere nyeri panon pan eureun molototna tukang ngomongkeun batur jetot pan nyeri gugusi jeung rihuntu pan ngomongkeun batur teh riren da sia teh mah tara sadar dibere panyakit teh cager drag deui we mata kisupna teh kagok cek Allah teh coplokkeun babatokna sakalian ibu bapak galak ka pamajikan boboko ditalapung termos dibebeutkeun keun bae ibu antep Allah nu bakal ngeureunkeun di mana engke geus dibere leumpang kieu tah tinggal bikeun bujur ibu mangga jejeg moal teh jeble harita keneh ternyata Allah ngeureunkeun manusia tina doraka kado sadar pak mata kuring mah ceramah tara nyarek doraka juk deuk doraka mah tuluykeun deuk maksiat pek juk engke ge Allah nu bakal ngeureunkeunna sudah percaya dieureunkeun ku ustad nyebut fanatik dieureunkeun ku ceramah teu sudi aing mah resep ka ceramah kitu da ibu mah ceramahna hayang nu akur jeung hate dieureunkeun ku Allah deuk saha ibu protes isukna teh boga duit cepet panyakit dahar hese lambung jadi darah tinggi ongkoh keur naon keblek duit hese dahar matak nu miskin poe ayeuna direret ku juru panon tapi ibu kudu guguru ka jelema nu miskin. Nu miskin teh sieun ku bangsat buku pidato, palurah pidato. Bapak-bapak ayeuna teh urang teh keur urgen, wirehing roba bangsat wayahna saur padoni.
Bupati Kabupaten Sumedang yen pedah aya rona cek nu beunghar sae pakuwu nu sangsara nah nu sangsara mah jeung teu kudu aya rona eueuh pawokeun lol ustad pidato bapak-bapak wayahna kedah nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto keur genting seueur tuyul coba nu miskin moal nyieun tolak bala nah pantona ge rujat berarti ketenangan hirup lain aya di jelema beunghar Pak tapi kajongjonan hirup aya di jelema nu sangsara matak nu beunghar mah deuk dahar wae jangar dahar di mana restoran naon menu apa budget sabaraha nu miskin nu aya na meja kaajeun angeun kacang ledok dihakan cager we sabab penyakit sumberna lain tina dahareun tapi penyakit sumberna tina hate anu gering batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil muntaber batur meuli sawah modar harita kena ledok sepuh tuh penyakit ditangtukeun lain tina dahareun lamun bener penyakit tina dahareun kolot baheula moal panjang umur bakal geringan TBC datang darah tinggi datang diabetes datang nah baheula eueuh ayeuna caritana kadaharan loba sumber gigi nah hagara rima hate anu gering poe ayeuna Pak bener matak hirup bareng jeung Allah lain enteng paingan Nabi Ibrahim neneangan Allah nempo panon poe ieu meureun Allah teh tapi juk leungit piraku Allah leungit peuting panggih jeung bulan ieu meureun Allah teh tapi beurang-beurang juk leungit piraku Allah leungit tah nana gerhana kikian teh keur neangan jelema nu bareng jeung Allah can mangiha boga ilmu jeung nafsuna hohoak teh ka batur teh mah nya jelema nu jeung Allah kitu petak jelema salat jiga nu heueuh Allahu Akbar wajhtu wajhiya alus bacaanana nah bubar salat tatangga nyeri hate ku bibirna berarti karek alus bacaan can alus ucapan saenggeus salat well tah aduh kasinirannya asli mana hirup bareng jeung Allah teh mana boa urang nyebut hamba Allah teh karekna bibir wungkul kanyataan mah hamba nafsu sedangkan jelema lamun hirupna bareng jeung Allah nu beunghar bakal bager nu sangsara bakal sabar sedangkan nu miskin teh jadi saksi harta urang pan teh ditanya nu beunghar teh di mana harta dipake naon dijawab ku fakir miskin abdi gusti saksina hartana dipake melaan abdi gusti saksina hartana dipake nyakolakeun jisim abdi si miskin nulungan kana harta urang lah lamun nu beunghar bager ngan lamun nu beunghar kumaha wilujeng si miskin musuh di mana harta dipake naon tuluy ngajawab dianggap fakir miskin Gusti kumaha cek fakir miskin waduh Gusti daguan babatokna matak urang nginjem kabang emok teh si eta nu tara merekna si miskin teh jadi saksi Pak bahkan ibu nu lalajo kuring ayeuna ngamulyakeun kuring ngahargaan kuring ngahormat kuring urusan akhirat mah kadang-kadang kuring neneangan ibu salametkeun ibu abdi kudu katempo abdi ngomong teh kudu katempo jeung kalakuan heueuh nya geuleuh ada kasih Bang Tata kalau nggaul jeung Bang Toto daripada jeung Bang Emok bebeja kasalaki dok arisan tapi teh nariung limaan kakak jeung KTP dibikun tuluy narangtum aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan opat teu kabayar nu hiji kudu nanggung hutang nu opat nahanna gerhana apa pernah ngeclok lah ateuing nyaho urang mana hirup nu bareng jeung Allah ya mah gerak tagogen sok saha wae jelema datangkeun ka kuring hirup na bareng jeung Allah hayang mobil dibere hayang sawah dibere nah kuring mah jeung yakin da jelema nu hirup bareng jeung Allah mah geus teu hayangan dunya bogaeun dunya bogaeun tuh Kangjeng Nabi Muhammad imahna butut tapi masjidna agreng ta eta nu jeung Allah coba ieu umatna imah alus tapi nah masjid angus-angus ku sakitu ge kajawab Pak Nabi Muhammad imah butut masjid agreng ayo urang imah pa alus-alus masjid lembok kayaknya hese angusna teh deui keul atuh dah tuh ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar
tinggal narima we ai jadi jeung nu petot. Ibu teh tong nyanyahoanan cek urang mah senang jeung nu beunghar bari kasep, lain senang runtag hate. Nu kasep bari beunghar kahiji ibu galak timuru, WA loba dipariksa, kaluar ti imah ditutur-tutur, telat balik dicarekan, awet rajet da kasep jeung beunghar, talung jeung nu petot deuk balik heug teu kajeung. Allah dek nyalametkeun ibu teh lain ku cara ibu Pak, kudu ku cara Allah atuh. Ieu mah da salamet ku cara urang, matak beunghar heueuh, sobah loba, mobil aya, matak nu diteangan teh salaki teh kasep jeung beunghar, tapi begung awak ngabatin. Coba jeung nu petot Pak, bilih bade nikah deui moal. Nah, moal aya nu hayangeun ka si eta. Mata kahayang urang teu cocok jeung kahayang Allah, runtag hieu. Nu kasep bari beunghar, ibu juga nu senang bawa mobil leos ka moal, kurumuy budak parawan, lipstikna murag, dicopot ku bapak-bapak, Neng, ieu lipstik murag, kumaha si Neng, nuhun bapak, kumaha cek bapak, sami-sami, da juga jangilek atuh. Mah bade balanya, semi-semi. Mah bade meser selop, semi-semi. Mah bade balanya teh moal semi-semi 7 poe teh angeus-angeus tina kategori sami-sami. Ari ibu cager. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna dalah-dalah dituturkeun ka imana jor kawin jeung itu geus bosan aing jeung maneh. Aya hikmah di balik eta. Matak jelema beunghar tau ngarendahkeun derajat jelema sangsara, aya hikmah di balik eta. Jelema sangsara ku salat cukup ka surga. Hampura nu beunghar teu cukup ka surga ku salatna tanpa bareng jeung zakatna. Mata kukuhu palurah nu gede jasa masih miskin. Bulurah asli nu gede jasa masih miskin. Bandunga ayo nu maot pangeuleun nyokot pacul nu miskin. Ayo nu maot pangeuleun nyokot pasaran si miskin. Ayo nu maot pangeuleun tahlil si miskin. Batak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, hampura kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Ternyata cenah eueuh nu nganterkeun di kuburna engke tungguan jam 10 acrok-acrokan sia sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah deuk ngarendahkeun batur. Manusia butuh ku batur, ulah goreng jeung batur. Ibu make tiung menang, baju menang, lancingan menang, selop menang, imah menang, ngalahirkeun di tulungan, ibu hamil ku salaki ku batur. Ieu pengajian nu bakal pipaseaeun. Engke balik ibu datang ka imah cek salaki paingan nu budak nomor 2 beda irungna. Hamil ku batur. Tirup butuh ku batur, nama kejem kudu goreng jeung batur. Catat ku ibu, kunaon batur goreng ka urang, aya hate anu malang ka awak urang. Kedah kahayang maneh nama urang teh ulah maju, tapi kun payapun Allah urang jadi maju, akhirna si eta asa kasaingan dina kamajuan, ngagogoreng ka jelema nu maju. Sabenerna jelema nu ngagogoreng ka jelema nu maju, lain bakal maju keur ngagogoreng dirina sorangan. Batak buku jadi kepala desa disinareupan ku jelema nu kotor hate moal aya balaekna buku. Kajeun ngaspal, kajeun nyeun program, nepi kajet, ceuk pendukung, sae, hampura ceuk nu goreng hate mah. Nah. Matak mengeus tong nyengereupan jelema nu kotor hate, tuh lalajuan buah buruk, nu buruk mah tong dipetik, nu buruk mah tong diala, nu buruk tong ditayekan, buah buruk maragrag sorangan, jelema nu ngahina urang, nu geuleuh ka urang tong dilawan bisi darah tinggi, engke ge eureun. Lamun teu eureun wae bakal dieureunkeun ku Allah, paeh eureun. Matak tong keeng digogoreng batur da si eta ge teu mulya, tong keeng disebut bodoh da si eta ge teu pinter, tong keeng disebut kedul da si eta ge teu daek-daek. Kunaon urang sok kasigeng lamun dihina ku batur, panyakit lain aya di batur, aya di ibu. Geus dangdan sarekebek butak jitek di hareupeun kaca, geulis geuning urang teh. Turun ti imah koceak budak tetangga, yai eta beungeut. Kadieu sajang tampil ku aing. Nah ibu geut kasigeng disebut beungeut lantaran ibu boga panyakit ngarasa diri geulis. Gerapiceun sifat ngarasa diri. Ustad, lamun diri nadir boga hayang disebut ustad, nalika ku batur teh disebut baeud di situ mah. Matak urang mah teu hararayang teuing disebut ustad. Nah ukur sesebutan.
Nana Grohono Ustad Kiai ajengan preak. Nah tugasna mana buku disebut lurah. Lurah teh pamimpin di tingkat desa. Mana buktina aya RT aya RW aya kadus aya BPD ngaredeng jeung buku berjalan pemerintahan sidik lurahna sidik gawena ari ustad naon gawena kieu nya nu disebut ustad teh ceramah tapi ka terlalu babari teuing atuh jadi ustad ku bisa ceramah geus bawa kana pidawuh nabi warasatul anbiya pewaris nabi era disebut ustad lamun dibawa kana warisan nabi ayo nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ngacung sok ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya di Sumedang nu baru sampean tong akuanan eta mah kaling sieun Nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun ta eta warisan Nabi mah nana gerhana pentajamna dibikeun moal suudon deui Nabi kata insaf eta hate ari awakna mah bener pangaosan ieu teh hatena mah raruksa berarti kuring kalau mencek ibu jamna teu dibikeun artina kuring teh ibu teh kuring ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok si diomongkeun manusia biasa geuning urang teh mata kuring make baju biasa celana biasa ngomong biasa kuring sadar diri Pak menana gerhana manusia biasa lain manusia luar biasa mata ibu yang ngarepan kuring biasa tuh kudu ribu mau datang kuring keprok kuat asrek diadukeun jeung Japati urang manusia biasa mata tong legeg hirup di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jaradi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk apaan jadi pejabat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat saha nu nyoblos rakyat maranehanana jadi pejabat mata geus jadi teh kudu eling ka rakyat atuh oi tanpa rakyat naon urang dipimpin Pak rakyat nyara roblos eureun engke motong nyoblos jadi moal pejabat lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat kurang ngomong gitu bari sieun bae lamun aya nu ngalaporkeun hayang dibawa ka barak militer ku bapak aing ada orang anak buahna Dedi Mulyadi tapi pan moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik mata geus gede kudunya kanu beres hirup lamun kitu mata nana gerhana ge tong dihargaan kuring datang ka dieu dan nu boga jasa malain kuring saha nu ngulem ibu aya kuring aya nu ngulem eueuh deuk naon nu ngulem aya kuring datang jamaah eueuh narek ngomong jeung temok mata hartina teh urang di luhur teh karena aya nu dihanap mata geus di luhur kumaha ceuk nu di kedaulatan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat malah nepi ka pangaosan ieu ge genang gening tadi cenah bejana ti rakyat ku rakyat keur rakyat nyaho abdi ge anu ngawangkong mana ilmu nu aya dina awak urang teuing urang mah wiridan masyarakat ge akur subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tong ngarasa pangsolehna karek bisa wiridan kitu nah hareupeun Allah mah gawe mana subhanallah gawena mana alhamdulillah gawena mana Allahu akbar gawena mana la ilaha illallah gawe era subhanallah teh maha suci Gusti Allah ari ongko nu diomongkeun maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut yey tuh ka era ku omongan ongko alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ari isuk ari hirup asa kapuji wae teu tahajud OTW tahajud
taraweh 5 poe paragpak status Facebook alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep katujuh leungit status eureun tarawehanana berarti ibadah hanya sebatas kebutuhan untuk status hayang naon eta lamun lain hayang dipuji batu komo Robul Alamin mah geus moal kataetan tong kasigengnya Robul Alamin Rob ai Rob teh nu nyiptakeun nu ngadidik anu ngati nu ngabisakeun Rob alo urang mah bisa asa aing bisa alus asa aing alus mata hirup geus tong loba ngarobah kabehan we kun payapun milik alo bulu panon antap geus pondok kieu ngeunah tempat-tempat itu aduh ibu-ibu teu narima meuli 100.000 tapelkeun eluk kaluhur ngarerepot diri teh atuh nempo urang teh kiceup kuat juga nu cacingeun aing mah balik ke dieu mau motor gelebug angin badak nilep duanana ti kusruk kana solokan pakara ya aloh lain aloh duduk bulu panon awak gede montok betekok paduli cirina salaki nyenangkeun di foto teh kudu pede kieu tah kajen buheukeun ieu mah ngeyeng cing teh nah ibu nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing teh penipu aya dina foto langsing pala bapak panggil jiga drum dituman ku hansip tarimakeun hirup teh kudu riweuh bener sehingga cek para ulama lapad alhamdulillahirabbil alamin eta teh lapad keur bersyukur boga imah alhamdulillah boga salaki alhamdulillah boga duit alhamdulillah boga sawah alhamdulillah can kaasup bersyukur lamun can katempo dina gawe nu beunghar wajar nyebut alhamdulillah tapi nah kana BLT hayang beunghar heueuh ka Allah ngadoa ya Allah beungharkeun abdi ku Allah dititipan harta gedong sigrong mobil boga sawah lega nalika kades teu mere BLT lak-lak dasar bebeakan kades gelo citana haymu nyarekan kades batur menang BLT aing henteu singut teu tong munafik sirup teh aing menta hayang beunghar tapi nah hatara ngaku tah buku mah ngupingkeun ceramah kieu teh atoheun teh hate aya bahan diulem di desa urang kudu dina gawe atuh alhamdulillah teh gawe mana gawena kudu sadar kana diri imah boga sawah boga budak sakola kurumuy BLT moal bulurah moal nampi emak mah barang penta ka Allah teh hayang beunghar ku Allah dititipan kabeungharan peubeurieun emak barang bere henteu atuh hak mah eta kamikeunkeun ka pagir jeung miskin ta eta beunghar nu sajati sanyana ya kajen keprok daul anger sedaya komo la ilaha illallah kalah we haben pasea tata cara maca dipaseakeun asa aneh pan tata cara maca di urang mah la ilaha illallah teh aya 3 nu tungkul nu ngagideug nu muing sok padungan dina tahlil aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar malahan nunah cenah tahlilan di sia teh mah teu lila nya heueuh teu lila dah hees atuh aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha digideg-gideg batur mah tungkul tempo kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi mang diudag-gideg ngarah teh sare eukeun boga alasan nu paling paur nu muih sajam setengah illallah 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 beres tahlil batur barang dahar sia teh mangurel gologok di buruan mengeus tong pasea dina cara sabab nu dibaca mah sarua la ilaha illallah cek Allah teh gawe atuh tina la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah teu aya nu maparin kacapetangan iwal Allah nana gerhana capetan pamere Allah cabut capetanna moal becus naon justru nu jararadi kuring jadi penceramah buku jadi kades lain kebanggaan musibah nya bu ibu lurah buku mah itu palurahna teh ieu oh jadi nu hadir teh aya 2 kades gitu oh heuh teh musibah jadi kades anugerah mah anu eleh pan kamari teh bu kades teh nyalon meureun aya 3 nu 2 eleh bu kades menang tah sabenerna musibah mah bu kades itu mah anugerah palebah mana anugerahna sok we ibu tagih janji kanu eleh basa maneh kampanye boga janji ti anu pikajet jawaban simpel apaan keo geus we
kuring nana gerhana jadi penceramah musibah gede Pak. Naon hartina ceramah alus tanpa dibarengan ku kalakuan anu alus. Ada kurang dipikir-pikir hati hayang gerak eureun aing ceramah teh. Nah, mah hayang eureun sieun omongan teu akur jeung pagawean. Cek agama teu meunang pasea ka batur, tapi nu garableg agama masehan batur. Cek agama teu meunang ngarendahkeun batur, tapi nahan nu baroga agama ngarendahkeun batur. Jadi agama can make dari agama, ilmu can aya panemu, jampe can bareng jeung pamake, aji can bareng jeung pamatri. Matak cek bahasa kolot Sumedang, aji pamatri, ilmu panemu, jampe pamake, agama dari agama. Nu diomongkeun agama tapi kalakuan lain tina agama, boga agama tapi hirup lain tina agama. Weh. Kenahan euy, jujur geura barali kitu. Maka kunci hirup adalah hati. Jelema boga ilmu alus hate, semakin luhur ilmuna semakin tawadu dina hirupna. Lamun dek nerangkeun tawadu kabeh bakal era. Cicing, kabeh bakal era Pak. Semakin luhur ilmuna bakal semakin tawadu lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate. Jelema nu tawadu boro-boro mah kolot, budak leutik diharga. Budak satepak apal Quran teu, ngaji hadis teu, kitab naon nu apa teu nyahoeun, osok salat tara ka masjid henteu, pengajian kieu boro-boro tapi toong ku ibu budak pasia sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Padahal teu apal Quran jeung hadis nu paling era ieu tah. Pengajian osok, salat osok, Quran nyaho, hadis apal, kitab ge wawuh, tapi lamun geus pasea boro-boro jeung dulur, boro-boro jeung tetangga, jeung salaki teu anggeus ku 7 poe, sok ngaraku. Jadi Quran sebatas bacaan can aya dina perbuatan. Nah budak tara maca Quran tara salat tapi pas ya sajam 5 menit pakaleng-kaleng aya nu mahal di hate budak. Yuladu alal fitrah, kapitrohan hate na budak moal bisa dialehkeun ku kolot. Nah cara malu bener ke dunia Allah dah. Maka hirup teh kudu era. Kadar eta atuh hirup barareda sabodo ngan beda ulah jadi pasea. Komo lalanjut urang mah beda pisah. Manya ya ustad kieu. Bae we. Baju-baju urang, nu mali-mali urang, nu make urang pantes jeung teu mah dewek we teh. Ieu mah baju. Naon hartina tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Tah hareupeun Allah mah saragamkeun teh eusi hate lain tiung atuh. Anu pakai seragam aduh datang cicing tongkolun saragam kan teh lain tiung na wungkul lain baju na wungkul saragam kan eusi hate lamun umat Islam ge saragam eusi hate na moal mungkin masjid 3 tahun teu anggeus moal mungkin yatim musafir moal mungkin anu miskin make jeung teu dahar moal mungkin jelema teu boga imah eueun nu mangyieunkeun moal mungkin loba nyalahkeun pajabat teh urang nu kurang mikir. Entak tuh lalajuan di Subang aya ngaranna abret. Program desa naon abret teh? Ngabret ngawangun bareng warga. Sakaka mere 1000 perak dina sabulan. Piceun duit 1000 atuh teu lagi. Gunukeun di RT, bikeun ka desa. Lamun kabeh aya 4000 kakak berarti sabulan 4 juta. Tungguan 3 tahun imah butut bakal kaomean. Kitu atuh hirup mah. Lain keprok edak moal. Tak eta ngaranna ngabret, ai ngabret teh ngawangun bareng warga. Sakaka 1000 perak, nu miskin nu mana nu teu sanggup sok ngacu. Nu miskin nu mana nu teu sanggup sakaka 1000 perak dina sabulan. Enen di RT laporkeun ka MUI, ku MUI balikeun deui 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masjid butut kaomean, yatim katulungan, nu miskin kabantu. Tah eta agama make dari agama teh urang mah haben pangajian tapi tetangga teu ngarasakeun ladang pangajian. Rada beresnya. Sabodo dah kebenaran mah kudu nepi atuh. Dah atuh urang mah pangajian teh karek sebatas jiga orai. Allah beki peuheur lur. Orai satahun sakali ngejepat teu dahar teu nginum puasa ngaranna tapi orai ganti kulit ngaran anger orang.
Pengajian teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, ganti segala-gala. Tapi hiji anu poho, nah hate teh ganti-ganti. Nurung sing anger, nu pedit anger, nu kukulunu anger, nu pepolotot anger, nu pasti aja tetangga anger, nu geuleuh ka batur anger, ngaji ge anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe sebenarnya, ngajirin kuduna dirina, ngajinis narasana, ngawujud dina bentukna, tah eta ngaji. Parantos urang ngaji geus ngajirimna diri. Balik teh deui ditanya, "Ti marana?" "Ngaos dong." Teu ngajiri, maknya jugria gitu. Matak tong nyalahkeun jelema nu teu datang. Nu teu datang masih dikeur ibadah. Nah mamah teu pangaosan pan eta aya nu gerhana pan saur ustad ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Tuh ngagugu eta. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Loh, cek pamajikanana atos we atos aya nama da mate nyangu masak urang tuang. Nohonan kewajiban kanu jadi salaki itu teh ibadah gede. Coba ieu. Masak acan, nyangu acan, balik ti dieu wilujeng ku kulunu salaki. Ayeuna teh keur papalengkingan dina kursi, kurungu ibu datang kana jam 6. Cek salaki nalila-lila teuing, bae udah rame. Lain bab rame cing atuh sangu kudu aya masak wah cucungik sia masak sorangan. Eta ladang ngaji jadi lakak dasar bebeakan nyarekan salaki ari ibu cager. Orang ngajarkeun ka urang ganti kulit tapi ngaran anger orang. Pengajian di urang hampura ulah kasigeung karek ganti aksesoris tapi nah hate teu ganti-ganti. Nu kedul anger, nu rujitan anger, nu panasan anger, nu teu baleg anger. Bener ku ceramah kieu nya sanggelang dipeuresan kalah ka nararago kieu. Tapi teh kasigeung ibu. Oh da rumah saha. Teu cenah teu kasigeung da rumaos. Syukur atuh syukur. Pada boro-boro mah ibu kuring ge sarua. Matak jelema teh lain alus ngomongkeun agama, lain alus ngupingkeun agama. Nu alus mah nu ngamalkeun agama hayu urang bareng. Ongko ulah paseha berarti agama ngajarkeun toleransi. Boro-boro jeung nu saagama, jeung agama Kristen Hindu Buddha ge tong silih ganggu. Nah aya undang-undang nah dibebaskeun agama di urang mah 5, Hindu, Kristen, Buddha, Islam. Ulah sok silih ganggu. Tah ayeuna urang jeung nu sa-Islam, NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh keun. Lain loba kukulunu kana ibadah batu. Nah hanya salat teh diutek-utek. Lieur bangkong. Nah hanya salat si eta mah jeceng akhirna teh sa RT masjid 3 bari kosong. Pan akhirna teh nu utek-utek nyieun masjid utek-utek, nu jeceng nyieun masjid jeceng. Tak ibu-ibu khusus golongan manehna nu meureup hungkul. Da tahiyat bingung diutek-utek dicarek, jeceng dicarek weh aing mangarang sorangan. Kacau lamun gitu, Pak. Matak lawan lamun bersatu ngahiji sauyunan ilmu Allah teh tuh lautan anu lega anclomkeun curug ka jerona angkat sakat slak cai nu aya dina curug ilmu Allah nu dibagikeun ka sakabeh manusia matak deuk neangan manusia sampurna moal manggih aya lain haban silih salahkeun ibu-ibu ge teu sampurna tanpa salaki kongkorong ti salaki gelang ti salaki baju ti salaki imah ti salaki matak sing barale ka salaki teh teh lain dia mau pasehat dikit-dikit janda aing mah bae talung kene dararanaan tong sok kawaradu lah newa talung kene rumah tangga 10.000 ge datang aya usaha salaki daripada ngarana 1.000 ge moal datang da usaha salaki matak sing tumarima ka salaki bapak-bapak ditinggal ku kuring nyet ceramah kieu buat araratong dibere saeutik nuhun bapana dibere gede nah ageng-ageng teuing aya awak-awak kitu nu aya ge dibere leutik monyong beng nah kana nah oh tapi bapak ge ulah ngeunah-ngeunah teuing seuri teuing da pamajikan ge bakal ngagugu ka salaki lamun salaki tanggung jawab ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjong rasikoan buku
ditempuh ku kuring da kuat hayang nyiwit kanu gigireun hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan eta lalaki nu alus aya Allah maka yang Allah tah aya waduh gitu sok salaki jeung pamajikan silih ajenan pamajikan ngajenan ka salaki neunah hirup NU Persis Muhammadiyah silih ajenan bersatu gerasok sabab dalil mah pada boga ceuk nu hiji aro aita ladiyu ka dibubidin Persis ge aro aita ladiyu ka dibubidin Muhammadiyah ge aro aita ladiyu ka dibubidin saragamkeun kabeh oh nu ngabohongkeun agama teh nu ngantep budak yatim NU Persis Muhammadiyah galang dana yatim bakal kabantu miskin bakal katulungan sing akur dina dalil lain burger wae atuh kadar eta Ustad Barareda bae ada beda karakter atau jalan aya nu pinter nulis kitab ngan kadang-kadang teu digawe aya jelema nu garawe ngan poho nulis kitab jadi di antara jalma teh kitu nu pinter cerdas dina kitabna ngan gawe rada kurang aya jelema pinter na gawena ngan dina nulis kitab da waktu tuh ya Bu ngeunah mun hirup kararitu ini asa akan wae mun aya maneh mun aing tonyok di rumah kitu mah aral sok Bandungan di Indonesia Ustad ge Barareda tong ngabandingkeun jeung urang da urang mah heueuh pisan oh nyata momong ulum ceramah teh hayang memberi curhat mamah dede mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi mah nyaburut kitu usaha omongkeun ka mamah dede omongkeun ka mamah dede da jawaban anu pasti mah aya di kades naon ka dieu ngademel BPJS canak ka rumah sakit sopak bebeungeun etana beres ku kades lain kudu ka mah dede ka bu kades deui ka pak kades bebe jawab nu kitu karang di bawah rumah sakit teh aral atuh anya tah mama ngolom ceramahna hayang nu pinter Quran jeung hadis kabeh kitab ararapal nepi ka nomor-nomorna hadisna apal aya bagianana Ustad Adi Hidayah kuring ge nurutan anjeunna teh kataekan teh kieu teh kudu riweuh nurutan batur sok pakuwu nurutan pada di Mulyadi teh moal kataekan moal kataekan Padoni teh Bupati Kabupaten Sumedang hayang nurutan juga pada di moal katurutan pada di ge moal bisa nurutan Prabowo ge moal bisa nurutan urang ya Pak mata hirup popek geus silih ajenan dina gawe masih ngan ceuk abah kuring teh guru ngan kuring mah ka guru teh abah ka kuring ayi mata ngadenge ngaran ustad teh asa aneh sabab di lingkungan kuring mah mun murid ka guru abah tak abah ka anak didik nyebutna ayi mata palebah keluar teh dinya al mukarram asa muringkah da teu biasa cek abah bisi maneh hayang apal ajengan nu bener-bener ajengan tah berat jadinya mata cek hate oh urang teh can jadi ajengan can jadi ustad urang teh da cek abah mah bisi maneh hayang apal bener-bener ustad bener-bener jalma ajengan bener-bener nyekelan agama gerateangan di hiji lemur anu ngajar ikro barudak dihargaan dituluykeun dina henteu ge ngeureuyeuh eta da ajengan ayeuna nana gerhana diulem ka dieu ge diongkosan tuh aya moal cenah ngan ibu teh pan geus udunan tuluy digunukeun tuluy teh dibikeun ye korupsi apan dia cek panitia moal dibikeun apan ibu teh udunan teh judulna teh ngongkosan urang tuluy teh dibikeun urang bade diomongkeun ka ibu. Well, aya tak mama ngulum ceramah teh hayang nu lentong, aagim melentong buka deh. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA senang sekali bisa hadir di Sumedang ya. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Om cicing kan ngajak suri hese. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Jadi AA mohon maaf, AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana.
Jadi mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kadua. Agi malam tau. Mama ceramana hayang nu bari nyanyi Roma Irama. Bandungan Roma Irama dakwahna. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Penggemar dangdut gini. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Mama hayang nerangkeun bab karuhun, bab karomah, bab mujizat orang Sumedang Abuya Muhyiddin. Mama hayang nu bari sholawatan, tuh Kiai Haji Salimul Apip. Mama hayang anu jiga jeger Epi Effendi. Mama hayang anu jiga ojek online urang. Tinggal sapangabeukina, mama hayang nu gondrong, tuh pun lanceuk tuh. Bisi mama hayang ngegondrong tuh pun lancet bagian anu dari orang sok ketek gitu. Ai pun lancet kan udah jadi kebiasaan keun wae ya bu. So, mama hayang nu make budaya Abah Asep Sunandar almarhum ulem ngantos teu aya. Nah wayang dakwah wayang ge cek saha dakwah lah cek saha wayang lain dakwah tutoong Semar kuncungna 360 3 genep salapan tambah salapan 89 berarti kuncung Semar teh lambang tina Asmaul Husna. Matak Semar sifatna nyaahan, asihan, dedehan, asa kampura, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Semar beungeutna bodas awakna hideung, jelema tong laleuj cangkang nu penting aya eusina. Tah botol oge ieu murah sabawa aqua, piceun cairna genting ku madu jadi 100.000. Kalau bisa ngarti aing mah. Ieu botol hargana 3.000 sabab eusina cai, antep botolna piceun cairna ganti ku madu bisa jadi 100.000 padahal hargana tina 3.000. Botolna antepkeun cairna kudu ganti. Jalma mah awakna antep hate nu kudu ganti atuh. Geuleuh aing mah. Wayang dia dakwah palebah mana wayang dakwah eta dina kakawen Semar Semar Yawe nangun Semar kuncung dan narwolong ngaluk Semar nagebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jengger jadi satria kaja. Bapak-bapak nu hanapeun tangkal sukun kaharebosan kieu cenah teu sangka cenah na gerhana keur kasep teh alus sorakna. Kalau untuk si Abah ieu mah lain ganeng. Berdakwah silahkan Pak Kades dakwah dengan perdes nyieun perdes peraturan desa berdakwah teh Pak lajur pemerintahan ngocor nepi ka rakyat itu teh berdakwah ku cara pamarentah. Polisi dakwah ku newak penjahat matak polisi mau bawog daweg gede sora angkat tangan sieun penjahat coba lamun polisi kieu angkat tangan kok modok newak penjahat tewak diarok ka ditu kaburu lompat. TNI berdakwah dengan cara TNI-na matak boga aturan dina polisi disebut catur prasetya lamun polisi lamun TNI sabta marga matak bobog dabog matak lamun neng deuk neangan salaki talung ka ustad sabab ustad melentong umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak begung ustad. Coba polisi mah gerak nyangu nyeta acan prit ditilang gerak. Wah TNI gerak nyangu siap 86 pan TNI mah kudu siap wae segala siap we terjun siap tembak siap mata TNI mah siap ditempatkan di mana saja. Palestina kergenting Israel ngabunuh orang Palestina maka Indonesia boga TNI dialeutkeun ku Prabowo TNI tidak boleh nolak mun bapak wios cicing lagi dia sahebat-hebat apa kumisna badak aing mereka Palestina mangga sok mangga boro-boro mah perang jeung Israel ngapa dia piit wae teu bisaeun atuh antep
eta mah bagian TNI begitu mah. Urang mah rakyat biasa. Maka buku Pak Kuwu disebut mau ngamuk gajah mata. Pamimpin teh lamun aya mau ngamuk gajah mata maka pamimpin bagianana matak lamun poe ieu aya mau ngamuk gajah mata urang mah rakyat urang balikeun antep Pak Kuwu can gelut jeung mau urang mah yakin mau nu meunang. Makna Muharram teh tahun baru era tuh. Muharram teh tahun baru Islam era tuh. Tahun geus baru tapi hate lama nah masih kena aya. Lamun bener orang memperingati tahun baru Islam maka hate nu kudu ganti ku kaislaman nu pedit cek Islam kudu bager poe ayeuna pisan bager ta eta memperingati Muharram lain ukur kikieu ieu mah ngaranna ge seremonial ulemna gerhana jamaah datangkeun rakyat udunan sosietem tagogeun beres selesai seremonial. Tapi makna tahun baru Islam ngaranna ge tahun baru Islam kudu boga ka era lamun hate lama angerken nu kedul jadi darae nu berpecah belah jadi bersatu nu pedit jadi balager nu goreng kasalaki jadi nyaah bubar ti dieu geua tangkep aya kasalaki bakal nanya mah naha euy pangaosan jadi lebay oh Muharram. Tahun baru makna kudu boga ka era lamun tahun baru diperingati sebagai tahun baru Islam urang kudu era lamun hate tetep keneh anu baheula saha anu baheula urang teh nu loba dosa loba doraka ngomongkeun batur teu ecreug teu baleg pedit kumed mere hese cap jahe buntut kasiran panasan teu kaopan cegukan punungan wayahna geus tahun baru mah piceun eta hate nu eta geura gentos ku hate anu baru numutkeun ku ka Islaman. Ngosan. Nah, tuh hayang kene mah urang ka Sumedang da. Ini teh aya jadwal tilu geus magrib ge aya kene. Jadi mah 15 menit mun teu lepat. Yo, ada melong mah. Kan balik heula ka imah. Geus dicarek ku salaki ibunya. Bae ieu mah mudah-mudahan gerhana deuk naon. Da dijadikeun salaki ge teu sudi. Budak ibunya aya we beureun hareupan. Ngan mana ya ada reueuh ya gini. Nu dihareup teh bocil we bocil. Cing ka di mah panitia nu dihareup teh atuh budak Parawan, Bentangna Sumedang. Jadi abdi teh ceramah teh gairah sumanget ge. Ieu mah kolol. Mata tadi teh ceramah teh kieu we abdi teh mana tapi abdi mah persyaratan ngan hiji nu teu beuki duit. Lamun hiji budak awewe teu bisa nyekelan duit ngan ukur sapoe teh sabulan teh ukur boga duit 100.000 prung rumah tangga diberes 1 juta nyuung. Nuhun nah mah geus nuhun sabulan abdi ka 100 ayeuna mah ku aa nepi ka diratukeun 1 juta. Nah teu apal duit gede. Coba lamun geus biasa nyekelan duit gede nyekelan duit 5 juta prung boga salaki dibere 4 juta asa talung lelengohan naon kurang 1 juta teu bersyukur matak awewe mah lamun bisa tong loba nyekelan duit. Ibu sok geura arwe kita balik ke mung-mungan nah hayang nepi ke jam sabaraha hayang nepi jam 7 ku urang saksian tu anu mangke tiungping hayang nepi jam 7 urang mah urang baralikeun atuh kana nepi jam 7 eta teh ngawadul wungkul aslina mah mah jam 7 kocek si Mandra mah sombong amat. Sakitu nu kabeh hatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana para leun anu kasuhun meninggalin putri. Ibu mangga urang ngadoa sasarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumbur jemar sihamputra amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq